Bismillahirrahmanirrahim. Loba jasa jelema anu hayang masantren di Cilongok bari sakola ulah. Sekolah beres ka ditu tanggung ka neraka. Geus beres aing mah. Diaromongkeun ajeun aing mah diaromongkeun ge. Kasar los. Kasar los nih. Di cerek kiai kula mah ieu da mondok di dieu tapi bari da digawe di pabrik. Digawe bae sia sing istiqomah. Pemikiran mondok guys ya ngaji ka dieu emang kontrakan kobong aing. Ye, emang ulah. Deui cenah kula main mondok di dieu bari dagang di dagang bae sia ka ditu. Emang kunaon sih kieu teu kuna naon? Henteu cenah atuh bor itu teu penyebaran ilmu aya sekat-sekat kajen. Wih. Kieu lamun ngaji nu hese nu kudu dinolkeun mun boga babaturan budak sakola. Engke budak sakola mawa isme teu beres, ngobrol bobogohan. Woi budak sia di sakola mah aing ge boga kabogo ieu bebas. Woi budak sakola mah anu olahraga, woi sia sakola mah aya camping. Woi sia wah macem-macem. Ieu mondok di nol-nolkeun ge camping aya bae teh santri. Nggak supaya nol. Kemudian cenah mun bari digawe deh isme pabrik asup leuwih jahat. Cenah nyaritakeun di pabrik nyaritakeun dituna nyaritakeun gaji can dibikeun atupan maling di pondok. Beres ulah dagang kok mau dagang. Oh ulah geus mondok steril. Pokona di pondok mah mondok nya sajar ngaraji bae santri kusia di pondoknya. Padahal mau goloban mah teu ngaji. Mondok pajar ngararaji bae ku bapana ku mana ku urang lembur. Padahal mah santri di dia 500 atau 600, nu ngaji mah paling 200. Anu 400 henteu 400 teu ngaji, masak, ulin, HP. Ngan balik jar di kiai. Pan mah jara bisa kitu, ya tuh kitu bae. Santri mah asal di pondokna telok ngaji calon kiai. Bisa kos gitu iki bae kitu bae anu tilok ngaji jara di kiai sakalina teh jadi kiai jadi penjahat. Boro-boro teh ngaji hese aduh masyaallah hese min akitan wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama maribat zatakun hazaril kursi fil akhirati ari maribat zat eta bagian ruhul kursi di akhirat kama qala Allah taala wa ayyadnahu biruhil kursi. Ma'rifat teh aya ma'rifat sifat aya ma'rifat zat. Urang lamun belajar tauhid timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyaumu min nafsi dan selanjutnya 20 wajib di Allah mustahilna 20 nu jaizna eta kabagi kana 5 sifat nafsiyah sifat salabiyah maknawiyah ma'ani 4 naik kurang nyaritakeun tauhid afal tauhid sifat tauhid asma tauhid zat kuari mah tauhid zat awas tengetkeun nya tauhid zat mah tauhid panganggeusan
mengetahui tentang zat Allah nulamun urang geus datang kana pengetahuan eta tur karasa uka urang bakal jatuhna aya dina isbatul yakin. Urang belajar datang ka ilmu yakin, naik datang ka ainul yakin, neran datang ka hakul yakin, urang geus optimal keyakinan urang. Dibelah ge moal mundur, ditembak moal mundur. Sakali pangeran Allah, Allah baik. Namun datang ka ilmu yakin mah goyang-goyang. Mantak sifat Kangjeng Nabi nu wajib di Kangjeng aya opat, nu mustahil opat, nu jais hiji. Nah eta teh bisi aya anu ngaku nabi urang pangodokan. Bisi aya nu ngaku nabi urang Cikupa. Kuari aya deui nu ngaku nabi urang Bandung. Eta teh moal kagoyang-goyang mun urang geus ngaji tauhid. Geus urang ngaji sifat nu wajib di Kangjeng tabligh. Patona amanah. Kuari dipake kuari ku Ahok. Ahok mah ngomongna tabligh amanah patona. Bisa entah. Jadi orang eleh ku Ahok. Ahok mun ngomong eta bae sifat anu opat nu wajib. Lamun urang geus mantep ngaji tauhidna moal kadode-dode. Tapi aya deui naik di luar eta tek isbatul yakin mukasyafah. Geus datang ka tauhid zat. Dinten tege urang teh boga pagawean teh nu Allah fa'alun lima yurid. Dinten teh dege sakabehna ieu di dunia boga ngaran. Ieu moal kaluar ti asmaul husna tauhid asma. Dinten tege ieu kabeh menang ngagerakeun Allah. Jadi Allah teh kasifatan Maha Qadir Maha Murid tauhid sifat. Uari urang nyaho kana apal Allah sifat Allah asma Allah bakal nyaho kana zat Allah. Emang kumaha kitu zat Allah. Lamun urang sajung ngimpi jadi raja pemajikan opat. Urang kendaraan ambalaya istana menjulang tinggi budayang-dayang puara. Urang es dikatuhu aya susu dikenjaya susu. Di suku aya susu segede emuk. Di hulu segede ember. Indah. Hudang. Tidak heesna. Kau mana eta nu tadi? Mobil ka mana? Istana mana? Cewek dayang mana? Tapi tadi aya dina impian. Urang ge ternyata kuari hirup teh kerja di pengusaha, jadi pejabat. Jadi orang kaya dan lain sebagainya. Nu kadele ku urang mobil motor istana jabatan jeung sajabana pae. Mana nu tadi? An-nasun niyamun manusa kersare fa idza matu intabah. Di mana pae karak eling supurang ka jero kubur pae. Mobil mana? Eueuh. Motor mana? Eueuh. Istana mana? Eueuh. Dayang mana? Eueuh. Nah, nu aya teh Allah. Kuari nu kadalaku urang langit salangit bumi sabumi
nele gunung kadala gunung nele laut kadala laut rentul tatangkalan jeung manusia eta teh aya sote kadeulna kumata anu ieu kumata hate mah eueuh nu aya mah adalah nun ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel laut ngadamel hutan jeung eusi-eusina mulai tarada puyeng saeutik. Dina Al-Quran dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq milik Allah, maghrib milik Allah, kulon wetan kidul kaler luhur handap kabeh milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa inna ma tuwallu kama anjeun ngarep pasama wajhullah. Di dinya laya zat Allah. Urang neangan Allah mah teu kudu ka langit-langit, urang neangan Allah teu kudu ka Mekah-Mekah, urang neangan langit teu kudu jauh-jauh, neangan Allah mah teu kudu jauh-jauh aya di diri urang. Sebab tadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di harapan maneh di dieu aya Allah. Emang kumaha? Inna Allah wasi'un alim. Sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning. Kajembaran Allah emang kumaha? Kajembaran Allah Ta'ala inna Allah bikulli syai'in muhit. Ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara. Kulli adat surkul cek aliman tek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum. Geus umum gampang ge umum jadi umumna umum belah dituan umum. Bobah kasieur-sieur bikulli syai'in muhit ngamot. Ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh walu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit. Atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in. Atuh ngamot kana sakabeh perkara. Di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah. Dek ka mana cek Gusti Allah atuh sia ja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot. Ngamot teh di naon? Af'alna kaamot ku aing, kakurung ku aing, sifat kakurung ku aing. Asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bikulli syai'in. Dek mana lompat? Ayo. Sia kudu inget ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abi teh nyaksian. Kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 3 kali 40 120 aing ngutus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing. Dek lompat ka mana? Ayo di jero sia teh aya 3 ruh hiji aya 3 nur hiji cahaya awak sia 2 cahaya nabi sia nomor ka 3 cahaya aing. Hayu dek lompat ka mana urang ka muhit ku zat Allah
dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyaho Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizarahan cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat muka Allah Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang zat Allah nama henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat ma koma bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang ayo sia dek kawana lumpat ayo dek kawana lumpat masih kena can khusyuk kena bae salat goblok tolol ye cenah ulah nolol kabi tak kaki Fudoli ibu Doli teh goblok sarua ye ulah kaki Fudoli kabi projak pada bae Habib tinggal Habib ese ya cenah kiai jeung meureun teu aing sarua henteu ieu mah kabehan mun husu tuh pajar bener bae kunyana sawa-sawa cenah husnuzon teh budak yang boga murid hiji-hiji na kos gitu can kaharti moal sebab can praktek sok orang praktek praktekeunana supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta bae ya sia mah teu talar sarua jeung aing kumaha kudu boga mursyid wa darasyan sayyidat al-tazawwar an kabin zatal yamin wa idza gharabat taqridum zatal shimal وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya wali yang mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh balan tajira lahu waliyam mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Cek guru mursyid praktek nata. Praktek nata. Ane qutulu anfusakum bunuh diri maneh. Mawa golok. Kita mencit maneh lain jadi wali paeh. Paehan diri orang mun guru bisa-bisa orang bunuh diri lain paehan awak orang paehan teh kahayang salian Allah mati suri orang bunuh kahayang salian Allah bunuh beres sesuai aturanana aw yakhruju min diyarikum keluar ti alam dunia keluar urang kudu keluar ti dunia payah teh kubur tuh lain eta kahayang urang teh kaluarkeun ulah aya dunia Herem bunuh seluruh kahayang salian Allah keluar ti alam dunia menuju alam akhirat. Sok praktek berem
maka yang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana naon atuh make jeung diudag-udag ge hayang-hayang ja bakal rusak aya anu miheulaan urang rusak teh aya nu urang miheulaan nyana bahkan di mana urang payas lima ditinggalkeun sakaligus urang resep resep ditinggal maning kuari tinggalkeun sok mulai bunuh kayang-kayang orang dibunuh orang keluar di desa dunia jadi atuh kudu kurang dibunuh kuari melalui tafakur napakuran dunia sok dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang sedangkan dunia malalobana mawana arah lain ke akhirat mawa kana kesenangan nafsu jeung setan wayana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun mimiti di mata denge ge nu kadenge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar urang di dinya ulah loba ngadenge anu macem-macem urang mah geus hiji Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia urang piceun keluar urang dalam dunia ambe urang keluarkeun itu kene sungut itu kene beteng bubur kubul suku leungeun gobok kabeh peureum bunuh keluarkeun kuari kurang ditapakuran kana rusakna dunia ditapakuran kurang teh kana arahna dunia kurang setik-setik engke bakal ucutan tina dunia trek nu mantak dek jadi wali teh lain zikirna nu hese teh lamun ngawarung eureun ngawarungna lamun tani eureun tanina lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna lamun jadi kiai eureun nyaina dek jadi wali mah baru kan les baru kan babari atuh hese pancena loba kiai wali jadi kiai wali petani eureun sotek kahayangna nafsu ketika orang pun jadi petani dek naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ieu teh gabah teh jang dahar aing jeung anak aing mal jadi wali sebab aya nafsu teu percaya ka Allah pasrahkeun ka Allah kudu kumaha tuh tani matani bayar tapi ngagantungkeun 100% ka Allah lain daharna lain menang hasil aing dahar mah lain tina tani mah aing mangan sakadar ngumpul-ngumpul ge jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah aya jelemana nu kitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuwihna beli mobil moal jadi wali jadi Abu Jahal sia anu kudu gua eureun total eueuh masalah lamun ngawarung teu gantungkeun rezeki ka warung tapi ngagantungkeun rezeki ka Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha dari eta warung ieu mah ngawarung teh tuh lamun teh mah untungan ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tuh masjid tuh majelis tuh pesantren tuh fakir miskin tuh yatim piatu aya aing naman teu ngagantungkeun dar di dinya Allah aya jelemana eueuh itu kada di pemerintah cenah lo bawali jadi kiai lain eureun jadi kiaina eureun kahayangna ek baya jadi kiai tapi ngajarna ulah wau jeung murid tapi ngajarna ulah yang dihormat ku murid tapi ngajarna ulah yang diagung-agung ku murid tapi ngajarna ulah yang dibere ku murid geus temen ceramahna ulah yang dibere amplop henteu ceuk botoli jerona moal jadi wali komonna nanyakeun murid nu sugih moal jadi wali pek bae ngajar bae baik
dek disebut kiai mangga, dek disebut mama mangga, dek disebut buya mangga, dek disebut mamang mangga, dek disebut hei kemana mangga, dek disebut mamang kemana hei dek disebut naon bae ulah jadi ukuran ieu mah asal teu dikiaikeun bae teu ngajawab maja pede kemana goblok beureunan segala manghaji segala ongkos lain kiai bae aing kiai buya pendek kemana ieu karak lamun dibuya-buya karak irungna jadi bekah tah iya lain kiai nu kos gitu nipu diri tetenya nipu diri tah wah bisa tuh tinggalkan cara Kiai Harun makar majana mungprung ngajar kemudian mana anak ditinggalkan santrina balik anda kang tahu cok cek murid-muridna nu geus baralik teh ieu mama kunaon jadi lengleng kieu padahal mah mulyaan kene ngajar jeung santri ngimaman segala rupa anda kang tahu cok naon artina ya si mama tidak sehatan mal garti ku sia geus sia bae ngamalkeun ilmu tuh kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa gitu jadi kiai mah mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai tadi ondang ku tatangga marah tadi berkatan ku tatangga munajat marah tadi sebut kiai marah tadi mulia-mulia tadi agung-agung marah manya bajang barang jadi kiai jadi takabur dek di mana atuh contoheun baturna mantak dagang tahu jongge ku batur di ieu di mamang-mamang dihina-hina kos gitulah dek jadi ahli Allah leuleunganan tuh kan nah kuari kirimkeun mata sakan ulan leuleuh dunia an yaqduru anfusakum bunuh kayang-hayang urang salian Allah Numargatul yakhruju min diarikum keluar orang di desa dunia sok muraqabahan menurut guru mal bisa sok tafakuran menurut guru mal bisa ketiga orang tafakuran kemudian dimuraqabahan terus dibunuh kurang gayang-gayang orang sulusupkeun ka jero hate urang Allah ta'ala maha muhit sebab Allah ta'ala sionalim dalilahil masyik wal maghrib peremburan apa masyik maghrib luhur handap galar kidul qabeh ieu teh milik Allah idama tuwafauna ujurakum wa innama tuwallu fasamma wajhullah kamana bayangan jeung ngahareup atuh aya Allah atuh deuk hese-hese teh inangan Allah pancena Allah teh aya di masjid aya di Baitullah Allah teh aya di Baitullah nu mantak makom ijabah aya di Baitullah mangan sakadar sarana nganterkeun ka Allah ai bisa cenah masjid pan masjid al masajid buyutullah eta ge sarana jangan datangkeun urang ka Allah ai bisa tapi lamun urang di masjid kampanye Golkar belon urang di masjid dengan es doang mantos nganjang lebih tolol urang di masjid teh dagang cara di Al-Azam cara di Al Ittihad Al naon deui atuh seblon sarwana cigarak sal naon Al-Amjad dararagang batu di dieu nu meulina aja pengen digoblok nu dagang jeung nu meulina sarua masjid dedeh bait Allah cih kumaha hayu sia sarana jangan datangkeun urang ka Allah ge bisa Baitullah Masjidil Haram sarana jangan datangkeun urang ka Allah ge bisa ayo sia di urang ge aya Baitullah awak urang teh masjid buatan Allah kalbu teh Baitullah buatan Allah lamun di Baitullah aya Allah tuh bantak naon ieu teh kalbu urang aya Allahan asupkeun geura rasa aya Allahan di jero kalbu urang tek mulai lumpat ka mana ngahareup ka mana aya Allah teh muhitun bi kulli syai'in isin amat atuh ja urang teh kakurung ku Allah lempang urang eta teh menang Allah cicing urang eta teh menang Allah
jawaban tadi ge geus aya fa'alul lima yurid kapan tadi ge sifat Allah geus aya diaji kemudian atuh asma Allah geus diaji kuari maker nyaritakeun zat Allah atuh lamun kabeh moal kaluar tina apal Allah sifat Allah jeung asma Allah atuh kuari mah ngawujud zat Allah teh aya di jero kalbu urang Allah teh berarti urang lempang lain urang nu lempangna Allah urang diuk lain urang nu diukna Allah urang neuleuh lain urang nu neuleuhna Allah urang denge ngadenge lain urang nu ngadengena Allah berarti zat Allah teh geus aya di diri urang mulai puyeng engge puyeng ayo sia oh ilmu kawalian mah kos gitu ieu nu mentak loba nu edan ge di dieu ye ieu loba nu edan ye mulai dek naikeun ye asal peureum beun teh edan ji jadi wali teh tah ieu tah kos kieu para bot tambangan sakadar zikir tambahan ku sholawat nyubur-nyubur kolbu kuari mah teu sakumaha tadi balik deui urang teh ngimpi di jero impian jadi raja hudang eueuh atuh hakikat mah ieu teh eueuh nu aya mah ja Allah fanakeun diri urang nah mulai manakeun diri urang fanakeun diri urang rusakkeun diri urang lamun aya jelema bobogohan jeung sarwiti aja bogona ngaleuwian wates eta teh fana Majnun sarwiti Majnun Laila dina buku Durjuman aya Majnun Laila teh nyana ngawina billahi ya zabayatil ini kok zabayatil kayu kulnalana billahi ya zabayatil kayu kulnalana eta teh nu edan itu nyanyi edan eta dina Juman billahi demi Allah ya zubayatil qalbi wahai kidang-kidangan waya di leuweung kulna lana coba omongkeun ka kaula wahai kidang Laila yamin kunam Laila minal basyari Lailaku golongan engkau atau golongan manusia edan Laila eta oh angin sampaikan salamku pada dia wahai cecak engkau bercecak suaramu merdu bagaikan Lailaku Masya Allah karim ya Allah kabeh Laila Majnun Laila ngaran wanin nya berangkat tengah peting jam hiji ketika di SMS kita datang ku kabogona padahal peting hujan ngaririncik lewat kuburan wani Majnun Laila ketika nyisita Laila minta di bang melikeun baju anu mahal hargana 20 juta dijual kitab tafsir Munir Majnun Laila tuh gila maka berani kuari manggas berani andai kata papisa jeung Siti Laila berani nginum baygon Majnun Laila dedeleuan asa dideleu ku Laila asa deleukeun Laila dedengean asa dedenge ku Laila asa ngadenge ieu ka Allah panakeun heula diri urang heula panakeun diri urang perembunuh ka hayang urang endek teu pana kumaha urang hirup di dunia tapi titah ngulah aya di dunia endek teu pana kumaha rusak pana teh sok urang hirup di dunia butuh dahar kulantaran urang fana ka Allah engkena bakal teu beuki dahar sok urang hirup di dunia butuh lempang kana kendaraan lantaran urang fana urang teu hayang kendaraan lantaran urang geus fana rusak teu hayang memelahan teu hayang nanaonan hiji be nu aya di jero kalbu teh Allah geus berang jeung peting bakal akur boga jeung teu boga bakal akur angin jeung panas tiis geus bakal akur cicing di istana jeung di handapeun jembatan bakal akur sebab asa babarengan jeung nu boga dunia Allah Diqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum bunuh keluar di dunia sok kuari mah hiji doang Allah geus urang rusak mantakir leleuweungan gitu mah
engkena bakal teu salat bakal majnun lillah kerfana maka pangijing jelema geus teu karasa ka pangijing naon geus teu karasa bubulanan mungkin tatawunan engke terus makin diangkat ku Allah makin diangkat ku Allah leungit fana aya bako trek cager deui di mana geus cager deui dibere ilmu laduni ku Gusti Allah min ladunna ilma ilmu laduni mah muka kita blak ka baca bae maca buku trek sakebet dua kebet geus kaharti jerona segala rupa arti nyaritakeun tentang politik arti nyaritakeun tentang ekonomi ngarti ketika dibutuhkeun ilmu laduni mah dibere ku Gusti Allah sakumaha wahyu anu disorotkeun ka Kangjeng Nabi urang karomah disorotkeun ka para wali Allah ieu negara Indonesia bisa merdeka berkat para wali Allah Subhanahu wa taala diberi tata cara perang untuk menang wali Allah siasat mulai kuari bako dedeleanana nu kamari urut fanatea masih nyangkrung di jero haten dele gunung nu kadeleuna nu nyieun gunung nele laut nu kadeleuna nu nyieun laut ngadengen suara nu kadengen nu nyieun suara Wabeh kadeleuna urang lempang lain urang darasaan teh Allah urang ngomong lain urang darasaan teh Allah geus kumaha izin Allah bae ngomong nage kumaha izin Allah ma fi jubati illallah teu aya di jubah mah kecuali Allah naon eta dina jubah di kantong Allah pada cau Allah iyalah lamun geus aya jelema nu kaos kitu awas eta teh geus diangkat jadi wali Allah lamun geus diangkat jadi wali Allah sing hades ya lamun bendu ka wali Allah anu bakal ngarusak sebab naon sebab wali Allah kakasih Allah dirusak urang bae ge boga kabogoh sarwiti kemudian emengna dirusak bobog sia emeng kabogoh aing tak ajeun guku mah emengna dirusak tampilgan dalam Al-Qur'an atau komo sarwiti atuh ieu ngomong Allah nah mulai kuari geus aya karasa tuh tadi makan gak karak ucapan doang kuari mah karasa lantaran geus praktek peureum bunuh kahayang kemudian praktek kita praktek kemudian naik keluar di dunia nu ayangan Allah doang atuh kuari mah karasa ayat anu tadi la illallah bikulli syai'in muhit tok karasa kuari dek dele kamana denge kamana ratu jages aya Allah recis kos jelema es anu merongkol katutupan kabeh ku samping urang katutupan ku Allah nek kamana lompat urang nek kumaha zat Allah geus aya di diri urang eueuh di bahasa iwal tim manunggal teu meunang tadi dina ilmu tauhid mah ngomong kos kitu lamun lain dina ilmu thariqah. Nah sebab naon Allah maha qadim urang maha hadis pan urang mah atuh rusak masa nu rusak ka hiji jeung anu qadim tapi ieu mah lain nyaritakeun eta nyaritakeun teh perasaan marifat zat geus kulantaran marifat zat urang teh aya Allahan di jero hate urang kicep nang Allah denge nang Allah sia mah kumaha cak aing mantap Allah teh innama amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun atau kun fayakun aing dibikeun ka sia wali dibere kun fayakun ayo sia hayang ke Mekah kun aya di dirina atuh tinggal kumaha sia baca Allah langsung Mekah hadir plek dihareup lengkah ke Mekah percis kos bah Google setel tek urang nyetelkeun coba buah delima apa hikmahnya keluar plek delima Google ngomong gitu eta nusok nyekel Google wali eta kos gitu ngan wali jurusan neraka tuh tah aya di tukang tah dua tah Google bah Google kabeh tah
kun aing dibikeun ka sia hayang ka Banten atuh kumaha sia bae geus dibikeun kun aing batal gerokeun Banten datang plek Cirebon digerokeun Cirebon ngade Cirebon datang plek kok bisa digerokeun sih dina ilmu syariat mah urang teh atuh nu jumud bae tapi dina ilmu hakikat mah teu dina ilmu hakikat mah gata teh cai ngomong bumi ngomong taneuh ngomong batu ngomong dina ilmu hakikat mah hewan-hewan teh ngararomong nu mantak di mana urang geus datang gajah di jalma ahli hakikat bisa ngobrol jeung hayam bisa ngobrol jeung kucing bisa ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi jeung mau ngobrol Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung kuda ngobrol geus datang ka hakikat Kangjeng Nabi contoh umat teh mun datang ka dieu datang gitulah jelema anu datang ke marifat zat. Oke. Tahapan kedua kumaha ieu? Edan-edan geus lah. Jam 12 wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim walau syahida lan lamun nyakseni sopodun arba'atin kang kurang ing papat bizinan kalawan zina hudu maka dan had yadun arba'ah fil azhari ing dalem mungguh kaul wa kadzalan iku kaya ikilah iki hudu arba'un niswatin utai papat pirang-pirang wadon wa abidin lan pirang-pirang hamba wa kafaratin lan pirang-pirang kang kufur alal madhhabi mungguh madhhab walau syahida wahidun ala iqrarihi fala lan lamun nyakseni sapa wong suci ingatase iqrar yasi wa fala ay fala hadda maka oranan had iku wajib walau taqadhafa lan lamun silih tuding zina ya wong roro falaisa maka oranan ayat taqadhafa ikut taqoso silih sos si wong roro walau istaqallal maqdhuf bil istifai lan lamun nunglan sapa kang dendali kalawan honi lam yaqai maka olah tunibaya maqdhuf al-buqi'a ing gontuni urang masih keneh ngabahas tentang qadhaf tentang nuding zina mun aya jelema nuding zina kudu siap ngahadirkeun opat saksi lamun teu bisa ngadatangkeun opat saksi maka jelema anu nuding zina dikenakeun sanksi dijilid 80 jilidah. Masya Allah. Kecuali nyana haju sumpah li'an lamun siap sumpah li'an saenggeusna disingsieunan ku hakim atawa muhakam tapi nyana terus bae daek sumpah salamet nyana di dunia mun bener tudinganana di akhirat salam
lamun bohong cilaka. Zaid nuding zina ka Hindun, kemudian Hindun lapor kana berwajib, panggil ke Zaid, disidang di hakim. Hakim nanya, ini nama Pak Zaid? Betul. Orang mana? Tanya-tanya. Tuh di situ ada alamatnya. Woi, gagah ya. Oh, ternyata Cikupa. Orang Cikupa. Pasar. Dekat rumah Sarwiti. Sesuai dengan laporan Hindun bahwa yang bernama Zaid telah menuding zina terhadap Hindun. Betul? Betul, Pak Hakim. Kamu siap mendatangkan saksi 4? Saya kalau 4 enggak, Pak, cuma 3. 4. Waduh, kalau 4 enggak ada, cuma 3. Yang dibutuhkan dalam tudingan zina menurut syarak 4 saksi. Sanggup kamu? Waduh, tidak. Ada juga Ahmad, Muhammad, dan Soleh. Maslu enggak ada, Maslu. Jadi cuma 3. Dengan tidak sanggup menghadirkan saksi 4, cuma 3, maka kamu Zaid akan dihad. Masya Allah. Walau syahida duna arba'atin lamun nyaksian kurang ti 4 bizinan karena saksi zina, maka hudu fil azhar dihad. Zaid dihad. Berikut saksi-saksi. Masya Allah. Tak ulah sok sambarangan tudang-tuding zina. Wa kadza arba'un niswatin kitu keneh mesti dihad 4 awewe. Ya Allah, teu kuat nya saksi zina awewe. Andai kata Zaid nuding zina kemudian disaksian ku 4 saksi cuman wanita, saksi 4 tersebut karena wanita teu bisa diterima, wajib hadbat. Wa abidin jeung sapirang-pirang abid eueuh di urang abid. Wa kafaratin jeung jelema-jelema nu kalaluhur teu bisa diterima lantaran ieu awewe abid kafir, laisu min ahli syahadah, lain ahli persaksian. Mantap, tetep bae dihad. Ya Allah. Walau syahida wahidun, lamun nyaksian saurang tapi nyaksianna lain kana zina, ala iqrarihi kana iqrarna seseorang terhadap zina, atau falahan Zaid nuding zina terhadap Khalid atau Hindun tersenang dituding zina, itu kan Khalid lapor ke karena berwajib, panggil ke Zaid, cek hakim, Zaid kamu telah menuding zina terhadap Hindun. Iya Pak. Kamu siap mengadakan saksi? Tapi saya bukan nuding zina Pak.
Hindunnya yang ngaku, Pak. Coba mana Hindunnya? Hindunnya didatangkan gak di. Ini betul ini Hindu. Zaid, kamu berani-berani nuding zina sama Nyi Hindun. Apa dasarnya? Dia boncengan, Pak. Naik motor berdua. Nyi Hindun teh aja atuh soal urusan boncengan mata malain zina nu kos kitu mah. Teu bisa diterima. Zaid teu bisa diterima. Tapi nyana duduaan, Pak, di kamar, Pak. Bener mana Hindun duduaan? Atuh bener ge bener duduaan sapira duduaan. Can bisa diterima sia Zaid. Tapi nyana ngojai Pak duaan, Pak. Hah? Ngojai mah budak angon ge baheula loba anu babarengan ngojai. Teu ieu mah teu bisa diterima. Ngojek duaan, samotor teu diterima, samobil duaan teu diterima, sakamar duaan teu diterima, berarti maneh henteu deuleu. Di sakamar duaan teu bisa, ngojai duaan. Masa taranjang, Pak, ngojaina, Pak. Sanajan sataranjang tetap teu bisa. Tapi Pak kula ieu neuleunyana keur tatangkeupan, Pak. Di mana? Di handapeun tangkal buah. Geus hayang. Ini gitu, Pak. Itu eta tanda bahwa jana zina. Hindun. Mana tatangkeupan kan di handapeun tangkal buah. Atuh soal tatangkeupan mah Pak loba nu tatangkeupan, tapi kula mah teu zina. Tan bisa diterima sia Zaid. Had sia. Pak, tapi beteungna gendut, Pak. Hindun. Beteung sia gendut kan? Eta berarti sia tanda zina. Ieu mah bayi ajaib, Pak. Ajaib ti mana horeng sia. Emang Siti Maryam sia. Segala ajaib segala naon. Nu jelas mah Pak abdi teh lain nyaksian zina, Pak, nyaksian kana ikrarna Hindun. Hindun teh ku kaula ditanya, Hindun, ai maneh eta beuteung burayut di mana? Nyana kulumas kalemes awal nama nyaritakeun nyana ngomong bahwa cek nyana bayi ajaib, tetapi barang didesak-desak nyana ngaku bahwa ieu adalah perbuatan dengan Bapak Zaid, seorang pegawai negeri. Wah, blon ini pegawai negeri. Nggak rusak citra. Tak jadi Ki Zaid teh lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena pengakuan Hindun atau Khalid anu ikrar atas perbuatan zina. Kumaha eta? Walau syahida wahidun, mun nyaksian Zaid seorang ada ikrarihi lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena ikrar zina na Zaid Khalid atau ikrar zina na Hindun atuh fala ada teu wajib dihad mah kizada nya ikrar atuh. Masya Allah, dek teh ikrar kumaha atuh. Sanajan jagana henteu-henteuan ge kagarak 3 bulan, hayu sia 4 bulan kok pedean sia. Sanajan nya henteu-henteuan 4 bulan, 5 bulan meulah sia, geus hese di deuleu sia. Dihareup kos naon di tukang kos naon. Teuh. 7 bulan mah geus bisa menghela. Walau taqadzafa lamun silih tuding Zaid jeung Khalid. Zaid nuding zina ka Ki Khalid. Khalid sarua nuding zina ka Ki Zaid. Sama-sama tudingan. Zaid nuding zina ka Ki Khalid. Ki Khalid nuding zina ka Ki Zaid. Falaisa taqaso henteu meunang nu silih kisos.
tetap adili seadil-adilna. Ditanya kebenaran saurang-saurangna, Zaid tanya, itu kene Khalid mana anu ngayakeun data anu lengkap etalah nu dikenakeun nu dikenaan had. Lamun Zaid dalilna jelas datana lengkap Khalid dihad. Lamun Khalid datana lengkap Zaid dihad. Lamun duana lengkap duana dihad ngan teu meunang masing-masing. Walau istaqalal maqdhuf lamun istiqlal nyorangan jelema anu dituding zina bil istifai kalawan nohonan had lam yaqa'il mauqi maka teu tuniba maklub karena nggon tuniba. Ini lamun tudingan zina terhadap Khalid manehanana bener-bener zina ngalaksanakeun kana had lam yaqa'il mauqi. Nah ieu mah urusan hukum syara, hukum Al-Qur'anul Karim bisa dilaksanakeun lamun nagarana make aturan nu nyieun dunia yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negara urang mah urang sadar dunia menang ngadamel Allah, tapi urang milu aturan-aturan nu lain nang Allah nyieun aturan sorangan. Lengkap padahal mah dina syara Al-Quran hadis cara bernegara ayat tata negara politik berekonomi cara berekonomi menurut syara berbudaya menurut syara. Allah nu nyieun Allah nu ngatur Allah nu mere dalil-dalil ngan urang nu teu nurut make nyieun aturan sorangan. Timbul ti Yahudi anu keras kepala, Nasrani anu sakit hati terhadap aturan-aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sakit hati membangun kekuatan mulai 1, 2, 3, 4 kuari jadi mayoritas di dunia. Hukum anu bergulir adalah hukum buatan Yahudi. Berhasilnya atas sakit hati baheula diusir diperangan ku Kangjeng Nabi nyana terus meniti kembali kekuatan nata kekuatan kuari berhasilnya urang geh nu mayoritas Islam di Indonesia milu make aturan nyana aturan Yahudi. Sekedar informasi urang ngaji supaya nyaho ieu dunia nangieun Allah setiap saat anu tepat ngatur rasul jang supaya inget kana aturan nu nyieun dunia. Terakhir Allah ngutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ieu kuari geus teu dipake aturan Kangjeng Nabi aturan Allah make aturan urang ialah demokrasi liberalisasi. Wah kuari geus teas geus hese tapi sakadar kudu nyaho wae. Abeh urang sadar. Kunaon atuh di Indonesia teu make hukum Islam, make hukum demokrasi bae. Atuh tanyakan ke sana kepada rumput yang bergoyang. Ulah nanyakeun ka aing atuh. Nyana anu nyekelan negara
ngegulirkeun roda politik atuh kubahanya ke di akhirat bakal ditanya saurang kunaon jeung kunaon tinggal urang engke nu bakal nonton sebagai rakyat lamun rakyat ngadukung sarua diasupkeun ka karunggoni dibalang-balangkeun ka neraka jahanam tuh tinggal gitu bae eta masyaallah ada rigis terserah kula mangan sakadar ngabejaan kiai cenah satuju ulah nanyakeun ka aing mah nu mentak ngaji kitab ge ieu satuju teu satuju sabenerna ieu tuh kumaha atuh geus kieu bae ngabejaan bae pokona mah tuh ke di akhirat lamun dipanggil ieu saksina keur eueuh ngabesa ieu kan muriang saksina muriang kita buka fisariqah wallahu a'lam bissawab